jelema tukang kayu kaleuweung barang endek ngala kayu aya suara maung ngaraung-raung cek anu endek ngala kayu teh sigana ieu mah maung kabinasaan diteangan bener maung keur dililit orai. Masya Allah ti suarana kenceng ngagaurna orai beuki ngencengan rada lalaunan orai beuki ngencengan hampir geus eueus soraan cak anu ngala kayu lamun teu disalametkeun ieu maung paeh hasanah lah geus langsung golokna dibuka dicabut ditebaskeun ka hulu orai blah misah hulu orai langsung kendor maung ngomong hatur nuhun cacak teh aya anjeun anu nulungan asana meureun ajal kula di dieu kulantaran aya anjeun geus nuhunna ge nuhunna deui ieu mah jangan buktikan nuhun kaula eueuh deui kula salila hirup anjeun neuk ngahadaman anjeun ngala kayu kula milu kula nu mangmawakeun anjeun ngala cai kula milu kula nu mangmawakeun sagala rupa salila anjeun hirup kula neuk ngahadam ih yak manusia ulah kula mah lillahi taala henteu tetep kula mah neuk ngahadam bae. Ini latar belakang ngahadam naon lantaran kula deuk males kahadean anjeun. Henteu kula mah teu kudu dibales, henteu kula mah maksa deuk ngahadam. Tapi moal ngaganggu moal bejakeun ka keluarga, moal ngaganggu. Lamun urang lembur nyahoan bejakeun ka ulang lembur, salila hirup anjeun kula deuk ngahadaman moal ngaganggu, bejakeun. Ai kitu onaman atuh. Berangkat ngala kayu bener di pangmawakeun. Oh keluarga geus kaget. Abah bareng jeung maung. Woi, abah sih hade pamajikanna ge geus ngoncian maneh. Abah sian naonan ieu? Babarengan jeung maung. Akhirna ka jero bebeja ka pamajikanana maung ditulungan kadina kae. Ayeuna maung terima kasih deuk ngaladen deuk ngahadaman ulah sieun ka pamajikanna ka anakna. Ji atuh kitu ge moal, jana geus sumpah moalna naon. Ya itu aya kitu onam, alhamdulillah maung dihareupeun lawang kieu be unggal poe. Kegiatan-kegiatan eta jelema dibantu ku maung. Alhamdulillah keluarga jadi bunga. Ngala kayu nu mawana geus teh hese cai kitu keneh dan lain-lain sebagainya aya urang lembur ngomong si hade teh maung dibejakeun maung ieu mah lindeuk moalna naon maung ieu mah lah ngaran-ngaran mah moal cek nya moal akhirna aya oge nu nganasehatan mang tetep bae ai maung mah maung bae ulah osok ngahiji jeung maung ieu mah nya mah terima kasih lantaran tadina disalametkeun geus bales maung mah aya bejana puguh sabager-bagerna maung anakna jadi hakan bengan kenteng doang teu dihakan maung wah bodoh teh mah geus nganasehatan kamani geus alhamdulillah aman-aman bae satu ketika eta jelema ngalaku suluh kaleuweung pas deuk balik tunduh luar biasa. Akhirna sare heula di handapeun tanggal kali. Meujeuhna we 10-20 menit sare aya laleur nempel di pipina. Ku maung digebakeun make suku. Atuh laleur hiber. Beunang 10 menit datang deui tah laleur cak maung sia deui. Ulah sok ngaganggu ieu mah dunungan aing. Dikoet deui make suku. Hiber. Menang 10 menit datang di goblok sia. Datang di ngaganggu ka dunungan aing. Awas ya. Tungguan ku aing sia. Awas disiksa sia ku aing. Mau keluar mau batu gede.
mau batu gede mau sia awas sia ku aing sekali dua kali sia nurut ka aing awas sia ku aing dihajar make batu gede buak alhamdulillah paeh kali sia paeh jeung jelema-jelema anakna datang kadinya kabeh carerik mana tuh dibawa ka imahna ya Karim cak nu nganasehatan teh tadi ge aing geus nganasehatan ka sia sababaraha kali kade babarengan jeung maung mah kade sakitu niat bagus lain deuk maehan dunungan sakada deuk maehan laleur tapi akibatna nyana ge jadi korban. Nah diurusan mau mah indit kaleuweung deui jatah tadina ge salila hirup doang indit tah ieu urang sing hade maung teh aya dua rupa aya maung leuweung aya maung nagara kade maung leuweung mah geus jelas maung leuweung mah geus jelas tah mah di jauh kene aya maung urang bisa lompat ieu lu bahaya ge maung nagara saha kieu maung nagara tah nu tadi nyambut maung nagara